Ari aqaidna iman eta aya 50 anu 50 dibagi dua. Keyakinan bangsa kapangeranan dua akidah nubuwiyah artina keyakinan bangsa kanabian ari akidah uluhiyah eta dibagi tilu bagian hiji sifat anu wajib dua sifat anu mustahil di Allah tilu sifat anu wenang di Allah ari sifat anu wajib di Allah eta aya 20 ari sifat anu mustahil di Allah ari sifat anu wenang di Allah eta aya hiji jadi jumlah akidah uluhiyah eta aya 40 hiji ari akidah nubuwiyah eta dibagi tilu bagian hiji sifat anu wajib di para rasul dua sifat anu mustahil tilu sifat anu wenang di para rasul ari sifat anu wajib di para rasul eta aya 4 ari sifat anu muhal di anu wenang di para rasul eta aya hiji jadi jumlah akidah nubuwiyah eta aya 8 akidah uluhiyah anu 40 hiji ditambah akidah nubuwiyah anu 8 jadi jumlah qaid iman ari perincian sifat anu wajib di Allah anu 20 eta ieu wujud aya kidam taya mimitina bako taya tungtungna mukhalafa lil hawadisi beda jeung kabeh nu anyar qiyamuhu bi nafsihi jumanang kalawan datna teu butuh kana tempat teu butuh kanu ngayakeun wahdaniyat banget sahiji datna banget hiji sifatna banget hiji damana kudrat kawasa iradat karasa ilmu uninga ayati rub sama ngadang basar ningali kalam ngandika qadiron anu kawasa muri dan anu karasa aliman anu uninga ayyan anu irup sami anu ngadang basiran anu ningali mutakalliman anu ngandika hari perincian sifat anu mustahil di Allah Adam eueuh hudus anyar fana ruksak mumasalah lilawa disi sarupa sareng nu anyar ihtiyaj butuh kana tempat butuh kanu ngayakeun ta'adud bing bilangan dat sifatna tawadamna ajazun apes karoha teu karasa jahlun bodoh mautun maut somam torek ama lolong khorsun pira ajizan anu apes karihan nu teu karasa jahilan anu bodoh mayitan anu maut asma anu torek ama anu lolong abkama anu piru ari sifat anu wenang di Allah anu hiji nyaeta fa'lu kulli hartosna midama saban mungkin atawa tinggal midama mungkin ari ngaran mungkin nyaeta mana-mana perkara anu kaharti ayana sakapeung kaharti eueuna sakapeung contona saperti ngadamel bumi langit sareng saeusina iman kufur ngarizkian sareng sajabana eta kabeh kaharti ayana sareng kaharti eueuhna ari perincian sifat anu wajib di para rasul anu 4 eta ieu sidik bener amanah percaya tabligh nepikeun patonah pintar ari perincian sifat anu mustahil di para rasul anu 4 kadib bohong khianah cidra kitman nyumputkeun biladah belet ari sifat anu wenang di para rasul anu hiji hartosna pirang-pirang sifat kamanusiaan contohna saperti tuang ngaleut anu halal ngajima ka istrina sareng teu damang anu teu matak ngurangan kana pangkat karasulan contohna saperti riyad moles paranas tiris anapun anu matak ngurangan kana pangkat karasulan eta mustahil ke para rasul contohna saperti coro borok kestek jeung edan buduk kilo sumuhal kadatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabna semang. Aduh namanya sumping.
wangsul naon heula cenah. Abdina wangsul bobola. Wa yajibu sarang wajib. Naon izalatu najisin mica najis lam yu'fa sabaraha kalimah? Dua kalimah cenah Mang Abdul. Tinggal aksarana lam yu'fa, lam sakalimah, yu'fa sakalimah. Jadi sakalimah jeung sakalimah sabaraha? Dua kalimah. Lam yu'fa anu teu diampura. Lam ha kalimah naon lam? Kalimah harap. Yu'fa fi'il. Anta? Fi'il naon? Fi'il mudhari nya. Aduh tunuhnya mangtakin. Fi'il mudhari. Teu lam ka harap naon? Amil jawazim. Di antara amil jawazim. Sabab amil jawazim kabehna aya 18 nah 18 tak apa ge 18 tak apa. Aya 18 kumaha idahan kumaha idahan deui. Jurmiana mang disau. Wa jawazimu samaniyata asyar wa hiya lam walama wa alam wa alama walamul amri walafinayi in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayun wa aina wa mata wa aina khosotan. Tungtung na buku lah. Atuh talan-alannya singkat talan julumianya. Cinalah jangan cina wanta nu kalayo itu teh parabot naon tah alat alat mun tukang basma naon mang ragaji naon di tatah pahat terus palu terus lingisnya naon di mesin bor naon di mang mesin bor nanti mesin gurina nya terus alat mengenjengin profil mun di tukang eta naon ngaranna teh itu profesi teh banyaknya tukang main game coba naon tukang nyeunan bikinan game nya aplikasi beurnya woi sababaraha hiji aplikasi naogenan ajang urat edit segala rupa naon kini master ya pokoknya mas segala rupa teh parabot alat tayu mah ajang ngajinya mang mengadian sah julumnya mah ajang parabot nawan ngaji kunya lagi lanjutkan enggak ada ngaji tinggalunnya bisa kotak pinter ya teh ngolah kepinteran gitu kaya ning eta kaya ning anu naon kitu karesep na ngagambar nya ngagambar urutan kartunnya kan Naruto segala rupanya lanjutkan ya buat yang jadi duit eta nya ketika jadi duit olah singsa bener-bener olah singsa bener alhamdulillah iya gitu karesep orang hobiku ini menghasilkan uang banyak ya datanya ketika menghasilkan uang banyak oh iya lumayan ya ajang naon jang bekal hirup jang duit jang bekal hirup duit sing jang
kadituna teh sing naon tujuan akhirna bukan sing ka Gusti Allah Subhanahu tajang bekal ibadah kitunya madiansanya lah lain madiansa wungkulnya bukan sahabat eta anugerah ti Gusti Allah sebab rupa-rupa naon gitu tangaranna teh beda-beda karesep masing-masing kemampu atau naon gitu ngaranna teh profesi naon dia bakat masing-masing yang Allah titipkan ke setiap orang itu berbeda-beda. Oh ini mah bakatnya menguntun. Oh ya menguntun aja. Nguntun ya. Naon suri. Gitu. Ke ini bakatnya ke sawah ya ke sawah. Oh ini bakatnya kemana? Gitu. Hah? Menoong itu kan bakat buruk katanya. Aya tukang nulis, aya tukang naon gitu nya. Lupa kanya. Aya ieu mah karesepna foto-foto wae nya ieu fotografer. Ya silakan ya. Ngan ka ada motona bisi nu mani di fotonya. Gitu teh. Oh iya mah gitu bakatnya anu tadi tanya gambar-gambar ya silakan ini jadi pelukis kayak gitu nanya tujuan akhirnya ketika muncul gitu tanya bakat kita lalu menghasilkanlah uang wah kayaknya sing diolah jadi kadituna pialus tuh menang duit jangan naon jangan bakal hirup jag ibadah ke mana hayang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kitunya. Tadi tak kasih udah alatnya jurumiah jadi wajah wajimu sama niat asar ali FF tak bagi seberak. Jadi kan ali FF pada terus ayo bagian ngaji ini makeun eta ke FF permainan dina jero FF loba naon apa lahnya salatna kudu nyieun akun lagi wah kudu teu bisa nya urang mah kudu meuli ieu mah meuli sagalanya jualan akun lam yupa balik deui kana lam yupa dua kalim maji kalimah Arab lam amil jawazim di antara amil jawazim 18 aya lam panggeulanna jawazim pirang-pirang anu ngajajemkeun fi'il mudhari ieu yufa teh fi'il mudhari berarti tinggal naon yufa tinggal jajem nah alamat jajemna kunaon tuh di alamat segala cenah alamat cikuya cenahnya woi lainnya alamat teh cirinya ciri jajem alamat teh ciri ari ciri lelaki eta make peci nya make sarung eta alamat teh ciri alamat jajemna ieu ciri jajemna ku ngabuang harap elat sebab alamat jajem teh aya sabaraha dua walil jazmi alamatani as-sukunu wal hazfu nya hiji sukun alamat jajem teh Mang Abdul sukun contoh seperti yansuru asupan kulam jadi lam yansur eta sukun yadribu asupan kulam lam yadrib yabresu lam yabres nah tuh beres lam yabres walam yatrug ada mah pieu modore bahasa Sundanya banyak pada bahasa lam yabres walam yatrug lah siapa tuh baris tuh trug nya lam yabres walam yatrug menyebati kumaha di kaharopana yabresu ya celegu nya ya celegu asupan kulam lam yabres walam yatrug da ieu mah alamat jajemna ku ngabuang ka bagi dua ngabuang ge aya hadap nun aya hadap harap elat ngabuang nun contohna anu asup dina fi'il 5 yansuroni tansuroni yansuruna tansu
runatan surina kalimana yapalani tapalani tapuluna tap kuma balik kali yapalani tapalani uluna tapalina kalimana itu kan ya asupan kulam lam yaf'alalam taf'alalam yaf'ululam taf'ululam taf'ali nu kalimana yaf'alani asupan kulam pican nuna lam yaf'ala yansuroni pican nuna lam yansuro eta ngabuang nun tadi mah ngabuang harap elat asana kumaha kitu yufa asana te yufa afa yufayu macana yufayu yufayu jomblo kana jomblo yufayu yufawu lam yufawu kunaon kuwaunya yufawu wow dina afwunnya afun al afu minka mohon maaf yufa afawa afa yufawu asalna teh naon tah yufawu tingkah harofana yufa teh geus asalna yufawu sanggeus yufawu kitu tuluy tukeurkeun siwauna kana naon iyanya katanya afun tapi jadi iyanya coba yumfa jadi iyanya yumfa diham la yumfa afun wow afun nanya tukulkeun siwauna kana alif naon sababna litarukiawan fitai maqobla karena lima diharkatanana siwau jeung patah harap samemena siwau diharkatan yufawu PS nya wu na PS tuker jeung patah samemena jabar yufawu maka tukerkeun siwauna kana alif wawan ayan hurli kaqlib alifa min ba'di fathin ka gozaladika fa etawau iya anu hirup bada jabar ganti alif cara gojanu katanggar jadi tingkah harofana teh naon yufa macana yufa jadi tungtungna aya naonan aya alifannya eta tingkah ropanya yang mabrur tak ieu mah tingkah naon lam yufa mah tingkah jajem alamat jajemna ngabuang harap elat yufa tuh jadi eueuh naonan eueuh alifan tadi nama yufa jadi kumaha yufa lam yufa alah eta sakitu oge nanya kolongnya kolong itunya FF oge nan kolong FF deui cok lam yufa nawan anhu itu najisin lam yufa nu teh diampura nawan anhu itu najin bijalatil aini ku ngalengitkeun dat minto minyatana rasa walaunin sareng rupa warohin sareng ambe bilmai ngalengitkeun aku cai almutahhiri anu nyucikeun tisok mang bismillahirrahmanirrahim wajib sareng wajib naon salatun yasin terus masih nerangkeun ieu teh salat di antara salat teh kudu suci tina najis suci tina najisna dina naon bae fil badani wasaubi wal makani badana
tempatna jeung pakaianna jeung nu dibawana kudu naon suci tina najis. Wajibu sampunganana ieu nerangkeun rentang kitu najis aya najis ainiyah aya najis hukmiyah tuluy engkena teh aya najis kalbiyah bangsa gogog bangsa naon gogognya dia tilu ya di dia mah dicatatkeunana keduanya ainiyah hukmiyah kanaon mutawassitohnya ainiyah jeung hukmiyah mutawassitoh tuluy engke bangsa mogoladoh ya, hiji jadi moho papah teu kacaritakeun di dieu mah wajibu izalatu najzin lam yufa anu wajib miceun najis nu teu diampur eta najis teu diampur dina naon dina tempat pakaian atau badan ku cara kumaha ngaleungitkeunana bizalatil ain eta ku ngaleungitkeun ain dat ainiyah ieu teh ma yuqabu wa muradu bil ain anu dimaksud ku ain di dieu ain bangsa dat mako bala hukmiyah nyata najis anu ngabandingan anu ngalawanan hukmiyah ngabandingan hukmiyah nanti lawan lalawanan hukmiyah mun dina sapina mah mutawassitoh kabagi sabaraha cenah kabagi dua hiji aya mutawassitoh ainiyah dua aya mutawassitoh hukmiyah aya mutawassitoh ainiyah nyata wahia ainiyatu allati laha launun wa raihun wa ta'mun kitu nya pala buda min izalati launiha wa raihiha wa ta'miha wa hukmiyatu allati laisa allati kuma wa hukmiyatu wa hiya allati laisa laha la launanya la launa wala roiha wala to ma yakfika jaryul mai gitu kan tu sapina gitu katalannya yo nalar wae eta tu tanya nalar wae naon segala lupa gitu tanya ieu cenah kumaha cara ngieun ieu nya foto kecil dina video oyak-oyagan gitu tanya ieu cenah kumaha cara neuneun gitu tanya logo subscriber tanya lonceng disadan ayo di kota-kodeun yang anu kitu nya subrek mat padamkan merahnya subrek kayaknya nyanyikan nih nyalakan loncengnya ting ting aduh jadi YouTuber iya kemana sapinah teu katalannya sapinah teu katalan gara-gara eta katungku kunaon ku ngedit tos mana yeuh tadi dia mah dicaritakeun ieu bahasananya wajibu jatun acal mifanhu bizalatil ain ku ngarengitkeun ain mun najisna bangsa ainiyah ainiyah teh hukumannya eta najis anu aya naonan launun rupaan tuluy aya ambeuan tuluy aya rasaan mun tai kotok teh mah anu medok teh nya cok siga coklat kanya ngadungkuk leutik sagede siki salak coklat sa cenah ieu muragna aya ditalak-talak disampurkeun teh geuningan nya bener siga coklat nyan gitu cenah amuan kehet gitu nya cobanya diamu gini bau sing goreng naon tah tai kotoknya goda aya jentulan aya rupan nya aya jentulan tuluy aya ambean bau tuluy aya rasaan mun dicoba mun diasaan ku asa naon apa eta ini ya cara ngalingkeunana bizalatil ain min ta'min wa launin wa raihin bil ma'il mutahhiri leungitkeun tiluanana rupana rasana jeung ambeuna sinah leungit pikeun tah mun naon teh mah Mang Abdul leungeun tas kitu tanya
teu kahaja keur marabah hayam kala kanyokot naonna taina he kabeneran taina tai naon tai anu coklat ya tai medok ngaranna teh kenapa anu kitu tanya oh tai melek tai kotok tai ayam tai ayam tai ayen tai ayam tai lain tai ayen tai ayam ya isinya tai ayamnya nya eta lupa Sunda mah beungharnya beunghar ku bahasanya tuh coba mau di bahasa Indonesia makan cuma satu doang itu apa itu kotoran ayamnya ayam tai ayam ya tai ayam doang geus sakitu tai ayam tah carana picun tadi urut naon tah urut teka haja nyabak naon taikot paling ge urang pertamana sok di naonkeun diladutkeun kana naonnya kana taneuh atawa kana naon kana batu kitu nya kesek leungit tah leungit jentuna leungitnya geus dikesek-kesek teu kahaja nya mablunya keur marab hayam aya kanang hayam mah digardu can diusian teh diladutkeun paling ge naon dielap kana tapas ka atau kana taneuh ka atau kana naon kana batu leungit naon nama jentu namanya di tempat teh geus teu bersih ngan coba diamuan sengit kan eung berarti can naon can suci berarti aya naonan keneh aya ambuan keneh duka tah masalah rasa ada asa moal pati daek ngaletak lagi nya moal pati daek dan can naon can suci bahkan sanajan naon sanajan misalkan ku diladut-ladut kana naon kana tisu kana naonnya tisu kan ku dilap-lap kana lap lamun can ku cai mah can dihukuman naon can dihukuman suci can dihukuman suci kudu kunaon kudu ku cai piceun heula tah jentuna geus eueuh jentulan atawa langsung ku cainya begitu ti mimiti aya keneh naon ludang lauding lungun ku naon tah ku tai ayam langsung ngucuran cai sing leungit jentuna leungit ambuna leungit rasana eta dihukuman suci atawa tadi tanya misalkan piceun heula jentuna yeuh pun hese cai cenah yeuh piceun aja do kosek-kosek sagala tinggal saueuhna nepi ka bauna ge eueuh panasaran diletak ogenan eueuh rasa naon-naon gitu tanya balasku naon balasku geus dikesek-kesekna lila pisan mau dihamplas segala eta can suci kakarek ge hukmiyah naon cenah kakarek ge hukmiyah lamun hayang suci ku dikocoran ku cai sing aya cai anu ngocor berarti ai tungtung curug kungkum mati ngalah cai sasenok ogenan mah kayatnya buat atingnya cai segelas kucuran tu geus hukuman naon hukuman suci model dina temok model dina temok tai hayam ya temok manya temokna kudu dibongkarnya atawa palupuna atawa bebancikna kudu dilagaji makan manya cokot naonna tai hayam na lah cenah urang paling geuleuh nyokot tai hayam teh nya geuleuh naon geuleuh ngesek-ngesek lapna atuh cokot ceumpah heula kunaon kudang daunan keh atawa kertasnya nyangan kertas koran cokot ceumpah naon tah tai melek anu siga coklatna cokot langsung balangkeun nya ai jeung kertas mah langsung balangkeun koranna nyokot di kertas sajian balangkeun atau tisunya balangkeun tah geus jentuna geus tepati isin ka nya lamun geus eueuh jentuna mah tepati naon tah tepati era urang teh era kumaha nya era kan nya paling eraan lamun nempoti hayam kula di mana dina terasnya boro-boro di masjid anggo di masjid mah eraan bisanya di madosa era teh mung miceun nah di imah ogenan ketika mangiti hayam tekan isin pisan ku ti hayam teh aing mung ya aing isin era nya mung miceun itu kitu tah piceun heula jentuna miceunna ku barang anu bakal dipiceun jeung naonna lapna sagalanya lain lap berarti kudu kertas atau tisu atau dangdaunan piceun da langsung kan geus eueuh jentuna mah tepati eranya tepati jejereget teuing
tinggal kumaha tinggal nyokot lap basuh sing suci lapna kesek sing nepi ka eueuh rasa ambeuna jeung jentuna tadi geus eueuhnya sing eueuh rasa jeung naonna ambeuna jentuna tadi geus eueuh tiluanana lamun kakarak dikesek-kesek ku lap basuh ku can dihukuman suci kudu nyokot cai anu suci nyokotlah cai sagelas misalkan tuluy kucurkeun tadi dina anu urut ngesek-ngesek tai hayam teh nya sakumaha tadi teh ngesek-ngesek tai hayam kunaon ku lap baseuhnya tah singka kuliahan misalkan sagede piringeun tah ngesek-ngesek naon teh tembokna teh nya tah eta sagede piringeun singka kuliahan kunaon ku cai anu suci tur nyucikeun kucuran ge kucuran sumarambahkeun ku leungeun meunangnya dilangkeun di beber tah sanggeus kitu geus dihukuman suci eta caina piceun bisi kumaha ti solodot nya ngan suci eta cai naon hukumna suci ngan teu nyucikeun cai anu aya dina naon dina lantai anu tadi tan urut tai hayam teh anu geus urus parasa ambean tuluy nyokot cai suci tu nyucikeun kucuran di dinya geus kakuliahan teh eta cai teh hukumna suci ngan teu nyucikeun disebutna cai naon mustamal lain mutan najis mustamal cai urut ngaleungitkeun najis atukeun bete dipican ogekeun bae ngan karunya ka batur tempat umum angot bisi kelulumpatan ke tina mah soledat lapnya lap tapi cenah kitunya ngaleungitkeun najis ainiah kudu sing leungit tilu-tiluna rupana ambeuna jeung rasana kumaha lamun nya sahiji di antara nu dua mana nu dua teh nyaeta rupa jeung ambe teh eta dihampura misalkeun getih dina acing sawati ye acing istrinya getih dina acing istri naon ngaranna teh eta lah segitiga dina segitiga hega beneran segitigana warna putihnya atuh katingali jadi merah putihnya di Agustusan nya tah eta misalkeun teka kumaha teka kontrol bagian palangan cenah ayeuna teh nganggo acing anu putih nya atuh kaberesetan katanean ku acing putih di udar teh beureum jemblang jadi merah putih dikesek-kesek ieuh pageuh atawa teu kaburu kumaha diantepkeun misalkeun diantepkeun dila teu kuat di kumata teu kuat diseuseut dikesek-kesek hese pisan beureumna aya keneh bae ta anu hese dipiceuna lamun ukur rupa wungkul dihampur pura ieu mah kudu make backlin wajib make backlin henteu nya henteu mana henteu teu kudu mana ngaranna teh keke pala takfi binar keculikan maca kitabiat kudu ku cai nu suci pala takfi binar maka teu cukup kitu ngaleungitkeun najis ku seuneu kumaha misalkeun naon Mang Abdul lantai di kompolan ku Mang Abdul nya di kompolan itu nya disebrot teh ku seuneu kumangan nyembrot teh seuneu naon nya seuneu asemnya set nu panas nya panas tah atawa bedog misalkeun bedog teh nya ka kompolan ieu mah syarat ku di kompolan cenah ieu hayang seukeut di kompolan ulah di kumah cenah nya mau di kumah kudu kumaha tuh panaskeun di poe atawa di kumah atawa di kuseuneu di sukana seuneukeun garing kan nya garing bedog baseuh ku kompol dikana seuneukeun jadi naon di garing suci henteu suci asina da moal dibawa salat ieu silahkan ya
Itu di hukuman suci lamun ku seuneu atawa leungeun teh tadi mah atawa apen tas apen nih tas papangnya mangabdulnya tas papang cira cenah urang mah omena ku gasolin lo di deangnya nya atuh panas mah nya memeueusan beuleuh nya mun diketek-ketek heula sina naon heula sina beak naonna sina beak caina sina beak caina geus beak caina teu deang ku naon deang seuneu gasolin panas gereme eta sagaring na misalkeun garing panasaran di dongkoan teu seungit nya teu eueuh nya teu bau hangit tunggu teu eueuh bau kompol eueuh bau balahan diletak sagalanya teu asin asa kompol eta can dihukuman suci iku seuneu mah nya atawa wala biri teu cukup ku angin wungkul ku angin di kumaha ku ngaranna teh anu paragi ngaranna teh nganiupan buk li geuning soet tukang salon lamun tas di banyurnya tu ditiupan lain kipas angin ngaranna blower ngaranna teh apalah atau mun di kota mah di hotel nya urang tas kokocoknya baseuh kan nya baseuh lap mah eueuh aya ge naon aya ge eta tinggal pencet panasnya garing langsung garing baseuh teh langsung nya haneut hawa haneut ditiup ku naon mesin ngaranna teh apalah pokona mah kan garing tah ieu oge misalkeun nya kudu kitu mung omes cenah mah apen cir nya diasongkeun kana naon kana etanya mesin paragi ngagaringkeun buuknya hanut kanya bari naon ku angin ya ku angin tah eta teu cukup eta teu cukup kudu kunon kudu ku cai walam sing nyawa anjeun kagok mang kana hiji ge atuh anasiratu izalatin najzi indal imkan natalau tawaqquf fadali kalatin wa au qursin au asnain au subunin wajaba wa ila kana mustahaban masyaratna sing nyawa cenah syaratna ngaleungitkeun najis eta teh ketika imkan kongang teh kumaha imkan kanyat leungit ku cai wungkul ku di naon ku di lap-lap jeung leungeun wungkul kumaha lamun kieu hatta lau tawaqquf fadalika hingga lamun ngadago naon dalika itu leungit narupa rasa ambe ngadago kana naon kana hatin kana dikerik au korsin atawa dicabutan au asnanin atau ku jujukutan au sobunin atawa make sabun lamun ngadago leungitna rupa rasa ambeuna kana naon kana sabun lain namanya kana sabun kana dikerak-kerik make eta cenah wajib kudu sama dia mah ya lamun eta bau kopet kan aya kalana kopet anu bandel kopet atuh sing alus aya ngalani jelema teh di kopet segala kan aya bau kopet teh bandel kopet napelnya omeh sok panasaran aya kalana panasaran kalana yang diamuan baunya geus dikesek-kesek kana naon kana bibir bak bau kene bae kayak tanya coba cenah make sabun Dettol anu sengit bubuahan kan eta kan rada babai da beunang babadinya sekalian iklan mah nya Dettol tah babadi aman sengit eta mah tah lamun ngadago leungitna eta bebau ku dikesek-kesek kana bibir bak atawa make naon make sabun atawa make jujukutan make eurih atawa make naon ngaranna teh hahasuman daun model kadongdong kayak gitu
Lamun leungitna nu tilu rupa rasa ambuna teh kudu make sabun atau kudu dikrik-krik atau kudu make hahaseum haseuman maka wajib dina nya. Ngan lamun teu ngadago kanu kitu ieu mah da bebari tai naogenan tai rubak naon rubak bawa bisa lancar ogenan leungit kitu tanya henteu napel naonna bauna tah lamun teu ngadago leungitna nu tilu kana dikrik-krik kana make sabun atau kana make dadaunan asem maka eta hukumna sunat tah sunat make naon make sabun. Namanya kudu ke pengajian mawa sabun atau kemana-mana mawa sabun nyala dalang kaih bodanya naonna ngopet naogenan lah angka kana musapa in asura izalatul laun kumalamun hese ngaleungitkeun rupa hiji wungkul hese ieu mah tadi teh nya merah putihnya acing putih kagetihan eta ngaleungitkeun beureumna hese pisan kalau nidamil haidi sapertikeun warna getihna palangan eta mah mana lam yadurra baqahu teu madarat tetepna eta warna hiji wungkul atawa aya ambuna wungkul karaihatil khumratil atiqah sapertikeun bauna arak anu heubeul atawa tadi teh wabah di anu aya go itu di dieu caritkeun sebagian warna-warna kopet tai sebagian warna tak jadi aya sebahagian kopet anu bauna teh napel nya kan tanya geus di naon geus dikesek-kesek kunaon di banyu rancai di kitu-kitu kan nya di aman teh bau kana bukannya bae eta kaasup kana anu asuro nu hese tah dihampura cenah mah abdunya dihampura anu hese mah dihampura lam yadur baqahu tu madarat ngan lamun tetep rasana wungkul hiji-hijina mangan rasa aya kene rasana pahit kene diletak teh pahit eta mah can dihampura can dihampura kumaha lamun dua rupa jeung ambe rupana beureum kene ambeuna misalkeun hangir kene getih palangan mun getih tanya berarti aya kene eta dua can dihampura idul najisi roto hiro nakikotan la najsan lain najis anu eta teh anu hese ngalana anu beureum warnana wungkul atawa aya ambuna wungkul eta teh kaasup kana tohiron hakikotan suci hakikatna la najsan ma'fuwan anhu lain najis nu dihampuranya jadi geus dihukuman suci lain najis anu dihampura ngaranna hatta lau asabahu balalun lam yatanja sehingga lamun kakeunaan kunaon ku babaseuh henteu matak nganajiskeun tadi teh nya acing anu bodas kagetihan getih palangan beureumna napel pisanan hese ngalana kitu bahkan geus dinaonan bahkan geus disabunan maka eta acing teh nu aya beureuman dihukuman suci lain najis ma'fuwan anhu lain najis anu dihampura sehingga lamun eta acing beureum nya anu geus aya dihukuman suci teh kakeunaan ku baseuh henteu matak nganajiskeun matak ieu teh walapar ko jeung teu aya beda eta tetep baina mughaladoti wa ghalhi antara najis mughalado jeung salianti najis mughalado mun najis mughalado nyesa rupana wungkul misalkeun getih gogog getih naon tah getih gogog ngeclak kana naon kana bajuna baju bodas teu kaburu disucikeun eta getih naonna getih gogogna kan mughalado maka kumbahna 7 kali kumbahan dicampuran cakali dicampuran kutan eta napel beureum getihnya napel hese pisan ngalana geus dikesek-kesekna beureum getihna
gogognya eta dihampura kumaha lamun ini tamal laun warih lamun kumpul warnana jeung ambeuna eta mah dorro madarat lamun aya rupana jeung ambeuna keneh madarat kumaha lamun nyesa warna rasana wungkul ya dulu sarua madaratnya itu dihampura teh nu hese miceuna nah harupana wungkul atawa ambeuna wungkul kade masalah najis micu najis angot di tempat umum angot di tempat ibadah kayaning masjid atau madrasah sing bener-bener kitu tanya sesuai aturan di hukuman suci sing tanggung jawab cenah murang tah mung atuh urang mah iya mung kudu naon kudu daek ngan kudu bisa dinya ini kudu bisa carana ketika aya tai kotok nyesok bebarengan kumaha cenah bantu urang nya nu mawa caina urang nu bicenona kopetna ieu kieu lain oh kitu cenah kitu sugan sugan segala walukmi yatu wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin